Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Anaking incu abah eueuh nanaon ngan abah teh kapikiran ieu teh hayang ngabejaan ka Jang Ahmadi nya eta salaku babaturan Bapa Hida sok Jang Darman jeung si Nyai ti heula da ieu mah geus kaasup ka wewengkon jebulan ieu ayeuna mah abah teh rek ka imahna heula Jang Ahmadi kitu tah maksud abah teh eueuh nanaon. Oh gitu, mohon atuh abah. Bade sareng saha tah ka Mang Ahmadina? Cek Oci harita teh bari ngadiketan ka Darman. Pok abah anang teh nyarita. Jeung Jang Idon we lah. Tuturkeun abahnya. Semun abah, mangga. Jeleng-jeleng kolepat les. Geus eueuh tina panenjona Darman jeung Oci. Sanggeus abah anang reles kitu, pok Darman teh nyarita ka Oci. Ayo Nyai urang lompat deui supaya buru-buru nepi. Mohon Kang sami abdi ogenan. Hoyong enggal dugi ka jebulan. Syukur-syukur Ma Iwin teh tos aya di jebulan atuh. Duh, tos kabayang bingah panginten. Jeleng-jeleng kolepat les. Sakedapan geus eueuh. Darman jeung Oci ninggalkeun eta patempatan. Kaayaan harita beuki nyedek wae ka peuting. Hawa karasa tiris. Cangna bulan mapaes eta peuting. Hawar-hawar harita teh kadenge anjing ngagogog anu aya di tengah lemur. Ayeuna urang malikan di katukang nyaritakeun kaayaan abah anang. Harita teh keur ngariung masih kene di imah Pak RT. Pok abah anang mimiti nyarita. Kajang RT kuring teh nganuhunkeun pisan. Teu weleh-weleh ngadoakeun moga-moga kasayan Jang RT oge si Nyai di dieu masing kagentosan nu langkung ti langkung tinu tos dipasihkeun ka kulawargana abah. Ngadenge abah anang nyarita kitu pok Pak RT teh ngajawab. Abah teu kedah seueur emutan. Malihan mah sim kuring anu kedah nganuhunkeun mah kana naon anu tos dipasihkeun ka pangeussi ieu lemur ku kasumpinganana kulawargi abah sadayana langkung ageng tibata naon dipasihkeun ku sim kuring moal sabanding kitu tah abah. Ari Darman harita teh nu geus pulih di tina kasakitna terus ngareret ka Pak RT bari jeung pok nyarita. Pak RT hatur nuhun ti disim abdi ogenan. Meureun urang teh tos ditakdirkeun kedah kieu kaayaanana. Sagala rupina anu mastikeun mah iwati Gusti anu Maha Suci anu ngagaduhan urang sararea. Abdi mung saukur kaleresan wungkul ngalangkung ka ieu lemur. Kitu tah Pak RT. Teu aya maksad abdi hoyong pupujieun nanging sagala rupina angin pangresa mantenna. Cek Darman harita teh. Pok disambung deui ku Oci. Mohon Bapak, naon anu nembe disaurkeun ku Kang Darman teh laras pisan. Jalmi mah mung gaduh rencana sareng syariat anu mastikeun mah iwati papasteun ti Gusti Nu Maha Suci. Namun eta rencana teh kadang-kadang laksana kadang-kadang henteu. Sanajan urang teh Oci teh kebat nyaritan. Kaburu kapotong ku Darman anu motong caritaan Oci. Ngarasa pribumi teh bisi kasinggung ku caritanana Oci. Teu dilapok Darman teh nyarita. Punten Pak RT oge Ibu abdi percanten tanu disaurkeun teh kurai abdi tangtos Bapak sinerang Ibu teh langkung paos. Ngadenge Darman nyarita kitu Pak RT kalah kang hahaha seuri. Kasep teu pisan-pisan. Malahan mah Bapak teh ngarasa atoh nguping si Nyai nyarios kitu. Cirina si Nyai oge nantos yakin kana diri yen manusia mangan saukur bisa nyareat jeung ikhtiar. Kiki anu nangtukeun mah nyaeta Gusti Allah Nu Maha Suci. nuhun pisan Nyai.
Ibu ogenan ngeraos binga. Lamun seuk teu diparengkeun tamibana anak soleh soleha sapertos Nyai bagja teman. Yakin Jang Darman mata sagigireun pangartina anu tos masagi teh dina kanuragan. Kitu deui dina widang agamana Jang Darman teh tos tiasa teh diandalkeun dina laku sareng lampahna. Estuning taya cawadeun. Najan kakara pendak sabaraha minggon ogenan ibu teh duh kalintang pisan bingahna. Kitu pok-pokanan Bu RT. Dah, gitu pisan. Leres Jang Darman. Ku bapa ogenan kasakseni. Hidep teh geus linuhung ku ilmu kasih pukum pangaweruh. Najan kitu. Tapi hidep mah teu sombong. Sumawona adigung jeung takabur asa aing uyah kidul. Pan kalau lobaana mah teu ujah. Lamun jelema geus pinuku ilmu teh kadituna teh sok asa aing. Tuluy we kumaha aing, hirup teu paroku batur. Da pangrasana pangabisa geus nyampa komo lamun dibarengan ku harta banda anu aya. Wah, lain gede hulu deui kasabutanna teh. Sombong kitu tah. Ya, sok kaleuwih ari Jang RT mah. Tuh incu kuring maningkar rembung aya anu muji teh. Nya ari jalma mah nyana kana watek jeung sifatna masing-masing. Keun we da meureunnan geus kitu pasipatanana. Da meureun ayeuna mah kieu Jang RT oge Nyai. Abah teh lain teu sono. Nganya kitu teh asa kumaha nu geus direncanakeun. Abah teh poe ieu neda pamit bae. Sejak unur jeung incu arek ninggalkeun ilmu, arek neruskeun deui lalampahan. Kitu cenah cek abah anak. Ngebrehkeun maksudna. Nya Pak RT teu bisa ngahalang-halang. Kanapa maksudana abah anang sok sanajan kahayang nama. Tetep tumetep di eta lembur. Ya atuh ari kitu mah. Mangga bae abah. Abdi teu tiasa ngawagel. Sok komo ngahalang-halang kana pamaksadan abah. Sakali deui nganuhunkeun pisan. Teu tiasa ngabales kana kasayan abah sareng warga di dieu. Peupeuje upami ngalangkung ka ieu lembur teh. Teu kenging ngahilapkeun mampir bae abah. Oge upami tiasa maamengan sakali-kali mah atuh kapalih dieu. Ke anu dipimaksad teh abah bade teras ka jebulan atanapi bade ka jajawai heula teh. Kitu cek Pak RT. Bari ngareret harita teh ka abahana. Ari anu ngajawab Oci pok nyarita. Sumuhun Bapak, maksad mah bade ka jajawai heula, engke upami tos di jajawai, nembe bade ka jebulan. Bilih dedepeun pamit teu wartos mah teh nu aya di jajawai. Kitu cenah cek Oci. Nya sanggeus kitu mah abah anang teh tuluy pamitan ka Bu RT. Kitu deui Oci, Darman jeung Idon. Harita sasalaman ka Bu RT jeung ka Pak RT. Nya sanggeus pamitan mah jerut opatanana ninggalkeun imah Pak RT. Anu dipimaksud arek lumampah nuju ka lembur jajawai. Harita Oci belok dina pengkolan ka beula kenca. Bari jeung pok nyarita. Tah ka dieu jalan teh ka bumi Demang Adi teh. Kirang langkung 10 menitan deui dugi. Barang Oci rek maju ka imah Demang Ahdi. Ti satu kangen Oci aya nu keur merhatikeun. Nya eta hiji jalma anu can pati kolot. Pok ngagerentes dina hatena. Keke. Iganeng Oci. Tapi jeung saha nya da lain jeung Ki Demang. Terus ka mana ari Ki Demang jeung Ambu Eyet? Kitu cenah cek eta jalma. Bangun anu heran empo Oci teh. Kasurung harita teh kurasa penasaran terus leumpang gancang. Pok ngagerowan ka Oci, sanggeus rada deukeut pok nyarita. Nyai antosan heula, ieu emang ieu, Mang Sahudi, ke antosan sagedap. Ngadeng anu ngagerowan sora lalaki teu beulah katuhu.
Oci ngaraneg heula. Terus malikeun awakna. Barang geus sidik kanu ngageroan, pok Oci teh nyarita. Ai geuningan mamang kumaha damang. Hapuntenna abdi teh telat ngawartosan ka mamang. Kitu cenah. Ari Mang Sahudi sakedapan mangahuhulang kana caritaan Oci bari jeung ngajajanteng ngagerentes dina hate Mang Sahudi. Aing heran ka cida tah. Nah, teu bareng jeung Ki Demang terus deui mah eyet. Alah, buah-buaya kejadian naon ieu di perjalanan. Terus anu ngorakna eta budak lalaki teh da lain Dias. Lain budakna Juragan Wisnu. Anu hayangeun kaneng Oci lain. Kek. Jadi lieur kieu ye. Jadi bingung. Alah teuing, komo tukang dongeng mah meureun, bingungeun pisan. Kitu gerentesna Mang Sahudi. Anu unggal poe ngadatangan ka Imah Demang Ahdi sugan jeung sugan we aya mulang. Nempo Mang Sahudi ngajajanteng kitu, bangun anu keur di pikiran. Oci geus ngajudi kana naon anu jadi pikiran Mang Sahudi, pok Oci teh nyarita. Mamang, ayeuna kuring rek nitah sok bejaan ka sakabeh nayaga anu keur nyalse. Anu araya di bumina sewang-sewangan. Diantosan ku abdi di dieu kitu. Cacap Oci nyarita kitu Mang Sahudi harita teh teu loba pananya deui. Terus wae nurutkeun kana parentah Oci. Oh kitu, mangga atuh Nyai. Keun ku Mamang di bejaan sadayana. Antosan bae di bumi. Kitu cenah cek Mang Sahudi. Sanggeus kitu mah terus ninggalkeun Oci. Ari Oci kebat ka Imah Demang Ahdi. Salaku bapa kukutna. Barang srog teh Oci teu waka-waka asup jeung nangtung nitenan ka sabudeureun eta imah. Tah ieu bumi bapa kukut abdi teh Abah, oge Kang Darman. Tah di dieu abdi diajar seni ibing teh dugikeun katiasana magelaran ka unggal lemur. Kitu cenah cek Oci. Sameme Abah Anang ngalacat ka teras. Pok Abah Anang teh uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga kalebet Abah kitu deui Kang Darman. Sok kalebet, teu king asa-asa. Ngadenge Oci nyarita kitu kalacat sakabeh nu aya di luareun Imah Demang Ahdi teh. Sabot Darman jeung Abah Anang dariuk dina kursi. Pok Oci teh nyarita deui ka Abah Anang jeung ka Darman. Kitu deui ka Idon. Dikantun heula Kang kitu deui Abah bade kalebet heula watos tuh. Bilih hoyong ngaraleueut, bade naheur heula cai. Sok caralik heula etang-etang laleson. Kitu popokanana Oci. Sanggeus kitu terus Oci teh kebat ka jero imah. Nya nu dipimaksudna marek nyadiakeun cai keur Abah Anang, Darman kitu deui Idon. Barang Oci ngaleos asup ka jero imah, pok Idon teh nyarita ka Darman. Aduh, maneh sakieu lega nanya ieu palataran imah teh. Abong teuing imah jiwa seni. Aya bale-bale tah jiga nama paragi di alajar narabeuh teh teh. Kuring ge lamun seug lila di dieu marek ilu nabeuh ah. Ilu nabeuh sate Idon. Ek nabeuh naon maneh boga pangabisa naon? Lah atuh, nabeuh-nabeuh obrolan batur tah. Nepi ka mana nalengnongna. Tuman teuing. Sok ngupat sinuat ka batur. Geus we cicing eueuh kabisa mah lah. Dasa benerna mah ku ngadengekeun ogenan urang teh sebagai jiwa seni. Lamun resep kana seni tah berarti jiwana ge seni kitu Don. Sing cek paribasana dina teu bisa narok nakolna ogenan. Komo lamun jeung prakna kitu. Tapi nya Kang, bener pisan eta teh. Saperti kuring we waktu harita pan, lalajo ibing ronggeng. Da kuring teh pan, teu bisa ngibing harianeun jadi nayaga, tapi da resep. Berarti eta ge sarua nya, kuring teh jiwa seni. Tah, bener pisan Don. Di dinya teh geus kaasup jiwa seni tah. Resep kana kasenian kitu. Ari Abah Anang ngan ukur nyerenge serileutik ngadenge pagunamanana antara Idon jeung Darman. Nya sabot kitu berudul harita teh sababaraha jalma lalaki awewe daratang ka Imah Demang Ahdi. Nempo kayan kitu Abah Anang teh ngagerentes dina jero hatena. Oh, iya para nayaga teh meureun anu sok magelaran seni teh nya. Geuningan lo, bae teh ye. Kitu pok-pokanana Abah Anang. Teu lapok aya uluk salam anu jadi luluguna dina eta nayaga.
nyaeta Mang Sahudi. Pok uluk salam kanu keur araya di teras Demang Ahdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalalebat mah. Ke, Neng Ocihna nuju di dapur heula ieu teh. Ngadengi Abah Anang nyaritakeun yen Ocih teh di dapur. Leos siji awewe salaku pamajikan Mang Sahudi ngaleos. Maksudna marek nyamperkeun ka Ocih anu di dapur. Barang serog ka dapur teh kasampak bener we. Ocih teh keur kaprak-keprak di dapur, utamana keur naheur cai. Pok pamajikan Mang Sahudi teh uluk salam ka Ocih, anu ngaran Bikelo. Assalamualaikum Nyai Gelis. Gebeg Ocih teh ngarenjag, ngadenge aya soran uluk salam. Pok Ocih teh ngajawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahe geuning bibi, damang bibi. Kitu cek Ocih. Bari song ngajak sasalaman ka pamajikanana Mang Sahudi. Sae Gelis, kan wiosku bibi di dapur mah. Tuh tampi we sadayana yaga. Anu tadi sahur si Mamang teh cenah piwarang kadarieu ku Nyai. Kitu pok-pokanana. Sameme Ocih ninggalkeun Bikelo, Ocih teh papatah heula. Nuhun atuh bibi, hatur nuhun. Sok atuh nyasakan tenan we nyangu tah sing seueur. Rencang nama saya aya wae. Ke supados tiasa tuang sasarengan. Kitu cenah cek Ocih. Nya sanggeus nyarita kitu maleos, Ocih teh ninggalkeun Bikelo. Teu sakumaha lila Ocih teh geus narojol ka teras imah. Baranggok teh, pok Ocih nyarita ka Mang Sahudi. Mamang, hawatos di teras mah. Hayu atuh urang di tempat sawala wae di ditu tuh, supados caralikna langkung rine. Ngadenge Ocih nyarita kitu sakabehna yaga teh jung narangtung. Leos ka tempat anu dibejakeun bieu ku Ocih. Sabot Mang Sahudi sabalad-balad nuju ka tempat sawala atau tempat latihan. Pok Ocih teh nyarita ka Abah Anang jeung ka Darman. Abah, kitu deui Kang Darman. Urang sami-sami negeskeun kana naon anu kajantenan kapun Bapak. Kalima eyet supados sadayana yaga teh percanteun. Naon anu parantos kaalaman sareng kajantenan. Cacap nyarita kitu, jung Abah Anang nangtung dituturkeun ku Darman. Samemeh ninggalkeun teras, pok Ocih teh nyarita ka Idon anu keur diuk dina kursi nyarande ngarasakeun nikmatna angin pabuburit. Kang Idon, punten abdi bade miwarang Kang wayahna atuh. Upami tiasa mah pangalakeun lauk di balong teh palihanap. Heurapna mah taroskeun kasih bibi nu aya di dapur. Beli naroskeun mah piwarang ku abdi kitu. Ngadenge Ocih nyarita kitu Idon harita teh teu talangke. Teu loba nyarita deui jeung nangtung kebat ka dapur maksudna marek ngajalankeun sakumaha anu diparentah bieu ku Ocih. Saleosna Idon ka dapur, Ocih ogenan kebat ka ruangan balai sawala. Sanggeus kitu gek Ocih teh diuk merenah sagigereunana Abah Anang. Nya sanggeus rada tumanina pok Ocih teh ngamimitian cumarita. Sate acana sim kuring teh ngaturkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ku sararea manireang. Ngajawab salam na Ocih. Hatur nuhun kanggo sadayana wargi-wargi sim kuring anu parantos tiasa hadir kana pangulemna di dieu. Sate acana sim kuring ngawartoskeun naon anu baris didugikeun, naon anu kaalaman. Sim kuring teh sedang ngawartoskeun bahwa bilih ngaraos herana saha anu nyarengan teh. Ta ayeuna bade dikenalkeun. Ocih teh kebat nyaritana kasurung ku rasa sedih. Ras inget ka bapa oge indung angkatna anu geus ngurus Ocih nepikeun ka bisa panggih jeung Darman kitu deui jeung akina. Nempo Ocih ngarandeg heula, pok Mang Sahudi teh nyarita. Alah, mohon Nyai mohon, Mamang teh ngaraos sariwang ieu teh. Katambih-tambih Nyai teh dongkapna ka Jajawai teh henteu sareng Demang Ahdi. Teras eta saha sumuhun tah? Mamang teh dati saprak penak sareng Nyai tadi nuju di jalan teh ke janten pertarosan. Nah geuningan aya kasepuhan sareng aya dua jajaka kitu tah Nyai. Nah saha anu nyarengan teh kitu? Samemeh Ocih ngajawab ka ciri narik napas panjang heula.
pok nyarita dibarengan kuda reda kasurung kurasa sedih. Kasadayana paranayaga oge wargi-wargi simkuring anu sok biasa magelaran sasarengan dina rombongan pun bapa kalipun emak sate acana simkuring teh bade ngawanohkeun. Bari nunjuk ka Abah Anang oge ka Darman. Terus Ocih teh ngagukuk ceurik tayuh nama kapikiran ka bapa angkatna jeung ka indungna. Nempo kitu Abah Anang teh cumarita. Kasadaya wargi-wargi utami sesepuh anu disepuhkeun wawakil Ki Demang Ahdi simkuring teh sejang ngawanohkeun diri ieu teh. Hapunten, dapun incu teh teu kawawa kurasa kasedih meureun. Bobila aya pertarosan ti para bapa sadaya saha simkuring sareng ieu anu aya di sagedengeun simkuring. Diri simkuring teh upami dipercanten mah katelahna Abah Anang nyaeta akina pituin Ocih. Terus anu aya di sagigireun ieu jajaka nya ieu salaku lanceukna anu kabeneran oge keur diteteangan ku si Nyai anu ngaranna Darman. Tah alhamdulillah sok sanajan Darman ge sarua keur neneangan adina anu ngaran Ocih. Tapi nya ditepungkeun ku Gusti Nu Maha Suci. Tug nepikeun ka bisa babarenganana bisa tepang sareng para bapa saderek sadaya. Tah kitu panginten. Cik Abah Anang ngenalkeun dirina sararea pada unggut-unggutan. Ngarti kana naon anu geus dijelaskeun bieu ku Abah Anang. Kasadayana anu area di dieu namenu dicarioskeun ku pun aki teh leres pisan. Simkuring teh saleres nama nuju milarian pun lanceuk sareng kulawargi anu alhamdulillah ku cukang lantaranana. Simkuring tiasa ibing ronggengnya tiasa dipernakeun sareng Kang Darman salaku lanceuk abdi. Sok sanaos penakna dina kaayaan bapa nuju dibegal di perjalanan teh waktos uih manggung ti Pananjung. Nyadugikeun ka bapa sareng mak aya teh perlaya di tempat eta kanggo carita salengkep nama kieu. Cik Ocih harita teh bari barabat nyaritakeun anu kaalaman kumanehanana ti mimiti ini ti Imah Dias maksud mulang ka Jajawai sagala nu karandapan dicaritakeun ditetek teh nu kaliwat nya sanggeus kitu pok Ocih teh mungkas caritanana. Hapunten kasadayana abdi teh engal-engal masihan wartos ka urang Jajawai. Oge kasadayana paranayaga tangtos panginten ngantos-ngantos kaayaan pun bapa sareng pun emak nah teu aya wae mulih. Kitu Cik Ocih bari terus ngagukuk ceurik teu kuat nahan rasa kasedih anu nyelek dina dadana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu nyangka geuningan mugi we atuh Ki Demang teh mulihna ka alam kalanggengan sing ditampi amal kasayanana disimpen di tempat anu sae mungguh Gusti Nu Maha Suci. Amin ya robbal alamin. Cik Mang Sahudi ngadoakeun ka almarhum Demang Ahdi dihaminan ku sararea nyebut amin. Tak kitu pisan sumuhun lalakonna upami bade ngalaksanakeun tahlilan kau pun bapa mangga wae ta ieu bekelna ku abdi dipasihan saberesna. Margi abdi hapunten moal tiasa nyarengan lalampahan abdi masih kene panjang bade nyarengan pun lanceuk kitu deui pun aki bade maluruh pun biang anu teu acan kapenak oge maluruh jalmi-jalmi biadab anu ngabalukarkeun kulawargi abdi papisah malihan madugikeun ka pun bapa perlayana sanes teu emut kana kasean pun bapa Demang sareng Mah Eyet mung simkuring teh aya nu kedah direngsekeun deui. Nya sanggeus Ocih nyarita kitu bari song mikeun hiji bungkusan ka Mang Sahudi anu geus disiapkeun ti samemehna. Gap ku Mang Sahudi teh ditampanan naon anu diasongkeun ku Ocih pok nyambung caritana. Hatur nuhun geulis Nyai. Sing sabar wae. Aritos aya wartos kieu mamang teh teu jantan dedeuepeun teuing. Da saka emut mamang maki Demang teh.
diangken heula di ditu ku Den Dias pangnalami teu mulih-mulih teh nya ari kajantenanana kitu mah mamang oge teu tiasa mungkir kana takdir mungpang kana kadar tos titis tulis diri ti Gusti anu Maha Suci mohon sakumaha hoyong Nyai insyaallah ku mamang teh bade diikhlaskeun mamang tanggal waler kitu deui mamang haturkeun nuhun ka kasepuhan oge Kajang Darman anu parantos ngabantos dugikeun kanyalametkeun si Nyai oge parantos mulasara jasadna Ki Demang di eta leuweung sami-sami mang namun hapunten abdi teh moal alami panginten wengi ayeuna ogenan abdi sareng si Nyai teh kalih abah bade permios bade mulih ka jebulan kitu cenah ceuk Darman nya sabot Darman nyarita kitu kaselang heula kudu ngasong-ngasongkeun dahareun sanggeus ngadarak pok Oci teh nyarita ka sararea Mangga ayeuna mah sok taruang heula oge hapunten nya sadayana bade istirahat panginten kawagal ku abdi ayeuna mah saaya-aya bae mangga geura taruang cacap Oci nyarita kitu keur maeukeur harita teh sakabehna yaga teh tas baroga gawe sewang-sewangan nya sanggeus dititah dahar mah brak sakabehna yaga teh dalahar balak kecrakan sok sanajan dina hatena masing-masing kebak ku rasa sedih ku ayana Demang Ahdi geus perlaya nya sanggeus rengse mah Oci ngabejakeun kasakur paranayaga harita Oci Abah Anang oge Darman terus pamitan ka sararea jeung Oci mermanakeun kayaan imah Demang Ahdi supaya dipiara ku mangsa Hudi jeung Bikelo bisi hiji mangsa mah manehanana nganjang ka Jajawai tak kitu panginten Mang sok atur-atur wae sakumaha anu nembe dicarioskeun sanes kirang sono kasadayana mungpung teu acan poek teuing abdi sareng pun aki bade neraskeun lampahan ka jebulan kitu tak Mang ih Nyai mun mah atuh ngareureuh heula sawengi mah di dieu ye hawatos tos perjalanan jauh bibi teh sono keneh ye ceuk Bikelo harita teh nyarita ka Oci insyaallah bibi Oci bakal nganjang ka dieu upami tos salse mah ih sakedahna Nyai pepeujeuh pokona namanya teu kenging ngahilapkeun ka dieu sanggeus beres nyarita kitu Oci pamitan kitu di Abah Anang katut Darman dituturkeun ku Idon satu kangeunana samemeh ngaleos teh song sasalaman heula bari jeung pok Oci teh nyarita deui ka Mangsa Hudi sekali dinitipnya Mang sok piara sing bener-bener sagala rupina insyaallah abdi nepangan ka dieu teh sareng Kang Darman assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wilujeng angkat geuli sing salamet Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wilujeng angkat gelis Nyai sing sehatnya kade hilap ka bibi sing sering ka dieu oge sing enggal ka penak teh sadaya nu dipimaksan ku kulawargi Nyai amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin nuhun bibi oge ka sadayana permios kitu cenah ceuk Oci nya sanggeus kitu mah Oci Abah Anang Darman jeung Idon ninggalkeun pakarangan Demang Ahdi hiji palataran pakarangan anu geus ngieun sajarah keur lengkahna Oci nepikeun ka miwano seni ibing jeung salametna diri manehanana anu dikukut ku Demang Ahdi anu kiwari geus ninggalkeun alam dunya